Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin dina waktu sayeuna urang dipasihan waktu senggang deui nya. Alhamdulillah ayeuna teh sim abdi aya waktu senggang nya tah. Bingung gitu ieu teh bade ngisi waktu senggang ieu kunaon gitu. Tadi emot-emot deui geus we ayeuna teh ku abdi teh urang isian wae waktu senggang ieu teh kuna strip nya. Dena teu afdol urang lamun nya pamingaos jurumiyah henteu sareng taseripanana gitu. Soalna kan engke beres jurumiyah teh urang pasti nincak kana ilmu saraf gitu nya. Ilmu sorof. Sedangkan dari ilmu sorof teh ngebahas tentang adegan kalimah gitu, adegan tasrifan. Tah kumargi ayeuna kana sorof urang tebih keneh gitu nya da jurumiyahna teh can rengse. Tah ayeuna urang perkenalan heula sareng ilmu sorof nya. Nyata cara perkenalanna teh pami di pasantren mah ku ilmu tasrif gitu nya. Tah bismillahirrahmanirrahim nya dina ilmu tasrif teh tah ieu anu pertama nu kurang kudu dikanyahokeun dina ilmu tasrif naon nyaeta fiil sulasi mujarod gitu. Naon ari fiil sulasi mujarod teh ari sulasi teh 3 ari mujarod teh kosong gitu. Jadi fiil anu bangsa 3 aksara asalna barianan kosong tina panambah itu kosongna teh nya. Tah ngabogaan sabaraha bab ngabogaan genep bab fiil sulasi mujarod teh nya ngabogaan genep bab. Bab-babna engke urang urang jelas-jelaskeun urang tasrif ke sadayana genep babna. Tayana urang kana bab kahiji heula nya bismillahirrahmanirrahim ari fiil sulasi mujarod eta yang bogaan genep bab kahiji wajana tah dina tasrifan teh aya nu sok disebut wajan gitu. Aya nu sok disebut wajan. Naon ari wajan di dieu? Wajan teh hartina timbangan. Jadi timbangan kalimah engke tah, timbangan kalimah. Osok diieukeun ku naon? Ku papiil, ain piil jeung lam piil gitu. Jadi engke teh dina ngayekeun huruf asal teh adegan kalimah teh bakal disebut papiil, ain piil jeung lam piil gitu nya. Tah ieu nu disebut wajan. Jadi engke jang nimbang kalimah gitu. Dan ke pasti kalimah teh huruf asalna teh bakal beda-beda. Seperti ayeuna tangke maujuna di dia nasoro kitu nya. Tuluy aya sakana, tuluy aya jalasa, tuluy aya kuuda. Tangke teh bakal beda-beda gitu. Bakal beda-beda ieuna teh nya naonna bakal beda-beda anu ditimbangna teh gitu. Dina bahasa Arab teh kitu tah. Kangge nimbangna, kangge nganyahokeunana naon segatna tah ieu gitu. Bismillahirrahmanirrahim bab kahiji wajana fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wada kamaf'ulun. Lampuna paeh punten nya. Baelah kieu nya. Wada kamaf'ulun up'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Tadi nu sanes mah kadang aya nu ngangge masdar mim masdar maroh gitu nya. Seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan wa mafa'ilan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun up'ul ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'ul maf'alun aya nu kitu nasr janten beda-beda sih kumaha ayeuna gitu nya kumaha kebiasaanana tah ieu mah urang dasarna we heula kitu nya. Tah ieu kangge wajana nya terus aya maujuna. Tah ieu maujun anu ditimbangna anu disarwakeun kana wajan gitu. Disarwakeun dina naonna dina pada harokat ain fiil lam fiil jeung papiil ain fiil jeung lam fiilna gitu. Tadi sarwakeun. Kumaha maujuna? Asupkeun wajan nasoro kitu nya. Maujun nasoro lapad nasoro. Maujuna nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun. Unsur la tansur mansurun minsurun. Tah ieu bab kahiji kitu nya. Jadi dina ilmu tasrif teh kieu ana urang apalkeun heula nya tadi teh sulasi mujarod nya. Anu dimaksud sulasi mujarod di dieu kieu. Ieu teh 3 aksarana. Tah lapad nasoro nya, lapad nasoro teh ieu 3 aksarana gitu. Tah akurkeun kana paala sarua nya 3 aksarana teh. Naon wae 3 teh? Aya papiil naon nun, tuluy aya ain piil naon shod, tuluy aya lam piil ro. Tah ieu. Lam piilna ro. Jadi 3 aksarana kosong tina panambah. Maksud kosong tina panambah kumaha? Jadi engke teh aya nu ditambahan huruf. Jadi tina huruf asal teh aya nu ditambahan kunaon panambahna gitu. Tina asalna nasoro ditambahan hamzah jadi
ansoro aya nu kitu teh. Tah ieu nu dasarna pisan jadi nu kosongna pisan gitu. Tah tuluy aya wajan kitu nya dina nasrif ilmu tasrif teh aya nu disebut wajan. Tah naon ari wajan teh timbangan gitu. Keur nimbang-nimbang kalimah oke. Nah, sanggeus wajan aya naon deui? Aya segat gitu. Naon ari segat tah? Paala segatna naon? Tah gitu aya kitu nya. Yap ulu segatna naon, fa'lan segatna naon, fa'ilun segatna naon, maf'ulun segatna naon, uf'ul segatna naon gitu. Eta teh aya ngaranna ieu teh. Gitu. Tah kitu nya dina ngaran dina nasrif teh. Tah ayeuna urang ieukeun, urang nyahokeun segatna, ieu segatna naon wae nya. Coba diemut-emut we nya. Atanapi bade engke ditulis ayeuna bari di ieu ditulis mangga kitu nya. Tah di dieu paala nu nomor kahiji. Paala teh segatna teh fi'il madi. Tuh. Paala teh segatna fi'il madi. Tuluy nu kaduana naon? Ieu yaf'ulu. Tina wajan nya. Yaf'ulu. Naon ari yaf'ulu? Yaf'ulu di dieu segatna teh fi'il mudhore. Gitu. Jadi fi'il madi, fi'il mudhore. Tuluy aya fa'lan. Gitu. Naon ari fa'lan di dieu segatna? Masdar taukid. Masdar nya. Fa'lan di dieu segatna masdar gitu. Tah tuluy aya fahuwa fa'ilun. Fa'ilun di dieu naon segatna? Isim fa'il. Isim fa'il segatna teh nya fa'ilun di dieu teh. Tuluy aya maf'ulun wa dzaka maf'ulun. Naon di dieu maf'ulun? Isim maf'ul gitu. Tah sanggeus maf'ulun aya deui uf'ul. Naon ieu segatna? Uf'ul di dieu fi'il amar. Sok pilih bade tulis mangganya fi'il amar. Terus aya deui naon deui? La taf'ul. Naon ari la taf'ul segatna? Fi'il nahyi gitu. Aya fi'il amar, aya fi'il nahyi. Tuluy naon deui? Maf'alun. Naon segatna maf'alun di dieu? Isim zaman. Terus aya maf'alun deui. Naon segatna di dieu? Isim makan. Terus aya mif'alun di dieu segatna isim alat kitu nya. Tah ceuk kamari urang apal fi'il madi teh anu kumaha? Nyaeta anu nuduhkeun kana zaman madi alias zaman anu geus kaliwat. Tuluy fi'il mudhore, fi'il anu pantes kaabusan ku zaman hal jeung zaman istiqbal gitu. Tah ieu masdar, ari masdar naon? Kalimah isim masdar mah. Gitu. Sok ngalogatan harti asal kalimah ari masdar mah. Jadi sok ngalogatan harti asal kalimahna gitu. Seperti nasron nulungan gitu. Ngan sok di ieu ari di kapungkurun pas nuju di panyaungan gitu nya. Di panyaungan mah itu disebutna teh masdar taukid gitu nya. Dari ari masdar taukid teh nganyatakeun gitu nya. Jadi nasron nulungan nyaan gitu. Nulungan teh lain nulungan bobodohan gitu tah ari basa kapungkur mah nya. Nah sami keneh gitu nya. Jadi masdar mah osok ngaieukeun maknana teh makna asalna kalimah gitu. Lamun misalna doroba teh mah dorban neungeul gitu. Aweuh zamanan naon kalimah isim teh nu teu pernah dibahasnya. Satu aya fa'ilun. Dia naon fa'ilun? Isim fa'il ari fa'il teh anu migawe gitu. Anu migawe seperti ieu nasirun anu nulungan berarti hartina teh gitu. Tah tuluy aya maf'ulun isim maf'ul. Naon ari isim maf'ul? Nyaeta anu dipigawena. Seperti ieu maujuna naon? Mansurun anu ditulungan berarti hartina teh. Kan ieu teh nasoro teh nulungan nya hartina teh. Nasoro nulungan tah. Terus yansuru fi'il mudhore eukeur atawa bakal nulungan gitu. Tah lamun nasron hartina teh nulungan. Nulunganna nyaan bener gitu. Dah nasirun isim fa'ilna anu nulungan. Tah mansurun isim maf'ulna anu ditulungan gitu. Tah tuluy aya unsur. Naon di dieu unsur segatna tadi teh? Fi'il amar. Naon ari fi'il amar teh? Fi'il anu nuduhkeun kana mana parentah, marentah gitu. Unsur harti asalna naon tadi teh? Nulungan. Berarti lamun ieu unsur nitah nulungan, berarti kumaha? Kudu nulungan gitu. Unsur di teh kudu nulungan. Tah tuluy aya la tansur ya segatna naon? Fi'il nahyi tadi teh nya. Ari fi'il nahyi nu kumaha? Nyegah. Nyegah jadi sabalikna ieu mah nitah kudu nya ieu mah nitahna teh kana nyegah gitu, nyegah. La tansur ulah nulungan hartina teh gitu. Ulah ieu mah kudu, ieu mah ulah gitu. Ieu mah marentah, ieu mah nyegah gitu tah. Teu aya mansorun isim zaman. Ari isim zaman teh kumaha? Isim anu tuduh kana mana zaman. Mansorun ieu teh
harti asalna nulungan, berarti mansorun jamana nulungan gitu. Tah tuluy aya mansorun deui isim makan, isim anu tuduh kana makna tempat gitu. Isim makan teh isim anu tuduh kana makna tempat, mansorun tempatna nulungan. Tah min sorun naon dia isim alat gitu, isim alat ari hartina naon parabot nulungan gitu, parabotna nulungan seperti lamun labuh ti jurang meureun ditulungan teh kudu ku tali meureun. Tah berarti parabotna nulungan teh naon? Tali gitu. Tangke urang apal gitu nya. Tah cek tadi ge ieu teh aya nu disebut wajan, aya nu disebut maujun gitu tah. Ari anu ngabedakeun tina bab anu jadi bab kahiji ieu naon? Anu matak ieu dimasukkeun kana bab kahiji gitu. Tah ieu teh aya cirian, pangna diasupkeun kana bab kahiji teh aya cirian. Naon cirina bab kahiji? Da tadi teh kan aya genep bab, tah ngabedakeun genepanana kumaha? Tah ieu aya cirian. Gitu. Naon ari cirina dina bab kahiji? Jadi cirina ieu bab dina bab kahiji teh nyaeta dijabarkeun ain fiil madina, tah ieu jadi cirina. Jabar ain fiil madina dipatahkeun nya, tuluy domah ain fiil mudorena. Ieu nu dijieun ciri pikeun sulasi mujarad bab kahiji. Jabarkeun ain fiil madina dipeeskeun ain fiil mudorena. Terus da kusabab ain fiil mudorena pees gitu, fiil amarna ge di domahkeun upul gitu. Oke bakal apalnya bakal aya lah. Nah ieu make didomahkeun fiil amarna gitu. Henteu di if'al henteu kitu, tah henteu af'al gitu, henteu kitu naha gitu. Dah ieu kusabab didomahkeun ain fiil mudorena mangka ieu hamzah dina fiil amarna dibaca domah gitu. Eta ciri pikeun bab kahiji. Tah ieu teh bisa diasupkeun. Tah di kobong mah sok dipiwarang ieu nya dilebet-lebetkeun gitu. Kalimah-kalimah teh seperti lapad sakana gitu. Sakana tanya. Tah ieu lapad sakana coba asupkeun kana bab kahiji. Sakana ain fiil papiilna teh sin. Terus ain fiilna kaf. Terus lam fiilna nun. Berarti ieu teh bayangkeun, ieu bayangkeun sin, ieu bayangkeun kaf, ieu bayangkeun nun gitu. Bayangkeun papiil di dieu teh sin, bayangkeun ain fiil di dieu kaf, bayangkeun ain fiil di dieu nun. Sakana. Tah ya, tah bayangkeun papiil di dieu sin, inget papiil sin, ain fiil kaf, lam fiil nun. Sakana yaskunu gitu. Tah beda teh dina masdarna. Ari lapad sakana mah da biasa maedahkeun kana lazim nya, fiil lazim. Jadi sukunan gitu. Saknan, sukunan, bebas lah pokoknya. Kayak orang ieukeun. Fahuwa sakinun. Tah, sok dikitu-kitu supaya apal gitu nya, supaya ngepaskeun. Fahuwa sakinun wada kamas kunun. Uskun lataskun maskanun miskanun gitu. Eta yang nganyahokeun adeganana kalimah gitu. Urang ngosok ningali nya dina ieu teh naon anu matak kumaha tah seperti abi lamun ngalogat kitu nya. Lamun ngalogat kan sok aya ning seperti takunu geuning nya, tah seperti kitu. Takunu maka kabuktian gitu, tah seperti kitu. Tah takunu di dingana teh segatna naon gitu. Tangge urang bakal apal eta teh kitu. Da ieu teh moal berbentuk kieu hungkul, kita ieu teh bakal dikias, aya kiasanana fiil madi aya kiasanana, fiil mudhari aya kiasanana kitu nya. Tah isim fa'il, isim maf'ul aya kiasanana engke poho fiil amarna. Jadi ieu mah dasar-dasarna gitu. Anu buku mufradna kabeh. Jadi itu buku mufrad unggul. Soalnya kan ari ngaran iya gitu nya. Jadi aya engke teh aya mufrad, tuluy aya tasniah, aya jamakna gitu. Jadi dina bahasa Arab mah kitu. Tiap-tiap kalimah teh pasti ngabogaan mufradna, ngabogaan tasniah, ngabogaan jamak gitu. Aya hitungan hiji, aya hitungan dua, hitungan tilu. Ari urang mah seperti ieu ngitung urang-urang mah nya, ngitung urang Sunda mah pan. Ieu teh pulpen teh hiji kitu nya. Pulpen teh hiji, spidol teh hiji. Tuluy aya spidol teh 2 kitu nya. Aya spidol teh 2, aya spidol teh 3. Tah urang mah pasti nyebutkeun teh pasti kur
3 spidol gitu kan lamun bahasa Indonesia mah. Lamun bahasa Sunda 3 spidol gitu. Tah bahasa Arab mah benten deui. Jadi hayang nganyahokeun eta mufradasnya atau jama teh ngarobah adeganana kalimah gitu. Adeganana kalimah dirobah gitu. Adeganana kalimah eta dirobah. Tah ngeboh nganyahokeun ieuna jadi seperti lamun mah misalkan kumaha atuh nya aya hiji pagawean nya aya hiji pagawean sapertikeun pagawean eta teh contona seperti tayeuna nulungan nya itu kan pagawean nulungan gitu tah hiji pagawean eta teh pagawean nulungan tah anu migawena teh misalkeun nya anu migawe kana nulungan eta teh duaan gitu anu migawena teh kana eta nulungan teh duaan tah mangka adegan kalimahna ge bakal dirobah gitu seperti nasoro geus nulungan ieu mah kan mufrad nya mufrad muzakkar ghaib gitu nya tah kumaha lamun misalkeun duaan dirubah adeganna teh nasoro make alif gitu alif tasniah jadi anu geus nulungan teh duaan gitu kumaha lamun tiluan nasoru gitu lalaki tiluan misalkan nasoru diganti aya wawuan kumaha lamun awewe anu nulungan teh nasorot gitu kumaha lamun awewena duaan anu nulungan nasorota gitu tah kumaha lamun awewena nu nulungan teh lobaan nasorna gitu tah jadi dina Arab mah gitu beda pelaku beda adegan kalimah beda pengucapan gitu dina bahasa Arab mah nya bahasa Indonesia ge urang gitu ngan cuman ari urang mah kan teribet lah gitu nya seperti dina bahasa Sunda mah urang boga hiji spidol misalkan lamun aya tilu sebutkeun tilu spidol gitu kan urang mah jadi angger bahasa spidolna teu dirobah gitu ari di urang mah tadina bahasa Arab mah gitu jadi lamun beda pelaku beda beda pelaku beda lapan beda pengucapan gitu tah kitunya dina ilmu tasrif teh jadi ya karek bab kahiji dina sulasi mujarod fa'alayab ulu pa'lan bahwa fa'ilun wada kamapulun upul la taful mapalun mipalun maujuna kumaha nasoro yansuru nasron bahwa nasirun wada kamansurun unsur la tansur mansurun min sorun ari cirina ieu bab eta naon nyata cirina ieu bab teh dijabarkeun ain fiil madina dipeskeun ain fiil mudorena tah kusabab urang geus apal wajana ieu sok we asup-asupkeun mana anu pantes kana bab kahiji contona seperti lapad sakana sok we apalkeun we ieu secara sakana tadi sakana yaskunu saknan heg wae lah sok bahwa sakinun wadaka maskunun uskun lataskun maskanun miskanun supaya apal heula tuluy misalkeun aya naon paslan pasola misalkeun lapad pasola pasola yapsulu paslan bahwa pasilun wadaka mapsulun upsul latapsul mapsolun mipsolun tah itu sok we akurkeun jeung wajan ieu tah lamun urang geus misalna geus biasa kabiasaan kana tasrif engke ningali kitab koneng oge begitu pas muka teh urang lamun misalkeun manggih we nya contoh urang misalkeun manggih lapad paslun gitu urang teh geus moal asing deui lamun paslun teh pan misalnya nya urang hapus heula atuh nya nah dantos meureun nya nasrif nantos tak urang ieukeun kangge penjelasan gitu pados urang teh ieu teh nasrif teh tujuanna kangge naon ieu teh kangge naon tah urang pados jelas gitu nya tah ku ayana ilmu tasrif ku ayana urang di dieu apal wajan jeung apal maujun kitu nya apal timbangan apal anu ditimbang tah ke urang bakal biasa gitu jadi urang teh geus biasa we. Seperti ningali kitab koneng teh kan sok aya dina sapinah geuning nya kamari dina nu kahiji seperti lapad paslun kitu nya kumaha tuh nulis teh kamari teh kedap dah kamari teh seperti lapad paslun gitu salah ampura butuh tulisan abi teh ya seperti lapad paslun gitu dina ieu teh tah urang teh geus moal misleuk gitu ya teh paslun teh naon wae akurkeun kana maujun ieu pa fiil ieu ain fiil tah ieu lam fiil
gitu. Ya teh dibaca naon, nah dibaca pasola, nah dibaca paslan, nah dibaca paslun gitu. Tah urang kudu apal heula engke. Tah mangkana urang kudu apal tarkiban engke dina jurumiyah teh urang kudu apal tarkiban gitu. Ya teh nah deuk ditarkib jadi mubtada, nah ditarkib jadi fi'il madi, nah jadi naon gitu. Bageur musonif mah, bageur kumaha? Kitab kuning teh teu dijabar jeran, ngabeh urang bisa gitu. Bisa pek mah maneh gitu saur musonif teh lamun cek kasarna mah gitu. Ngan di dieu ku musonif dibere tata carana gitu. Tah urang geus moal misleuk ieu, pasti ieu teh moal jauh tina harkat misalna. Nah hadeuk pasola gitu fi'il madinya atawa paslun ieu teh. Mun dijadikeun paslun berarti jadi naon gitu. Tah lamun dibaca pasola mah geus puguh fi'il madinya jiga tadi fi'il madi. Tah tingali tarkib ka hareupna. Ngaran fi'il mah butuh kana fa'il. Lamun misalkeun eueuh pipa'ileunana, eueuh anu bisa dijadikeun fa'il, cobaan jadi mubtada gitu. Lamun jadi mubtada teangan khobarna gitu. Misalkeun ai mah jadi mubtada eueuh khobaran misalkeun. Lamun jieun khobar eueuh mubtadaan tangke urang bakal apal gitu nya. Gitu. Tah pokona mah urang kudu apal heula cara ngaharkatanana we nya eta mah. Apalkeun heula cara ngaharkatan kumaha. Ya carana teh kitu. Jadi urang kudu apal heula adegan, apal pa fi'il, apal ain fi'il, apal lam fi'il. Tah jadi dina ilmu tasrif mah aya anu disebut pa fi'il, aya nu disebut ain fi'il, aya nu disebut lam fi'il. Sok dihijikeun dina lapad fa'ala. Tah kitu nya. Tah sakitu heula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.